Brad, ai mito hadi dinya masih kena gering. Masih puguhanmu malah tambah parna ya nama euy. Dahar ge geus teu asup sia mo aya nama. Oh. Nginum we. Betah deui tah. Tapi hitut mah bisa. Nya bisa atuh mo. Najan teu dahar ge teh ai hitut mah bisa atuh. Ai maneh. Tenang atuh Brad, ai masih kena bisa hitut mah. Tenang kumaha sia teh. Yah teu bisa dahar teu asup cai leuleus awak sia teh watir anjir. Ai maneh. Nah, ai bisa kena hitut mah. Sina ngadahar hitut atuh Brad. Anjing. Sia tahakan bekok anjir. Parah ai saremo ieu. Ampun teuing. Lain Brad, Naon? itu saha? Mana? Itu nempokeun wae tuh. Oh eta? Heeh. Maneh anjir. Cita apa? Eta teh nu ti kamari ieu nanyakeun kaos kamonesan geus bijil acan. Geus aya karanyang konengan acan. Eta si eta. Nah, itu ngahulang wae. Pancan aya duitna anjir. Oh, Paling ayeuna rek tahun baru karunyanya. karunya. Emang geus aya kitu na karanjang koneng ieu Brad? Geus aya saremo. Lain eta. Aya komo rempang pipa mah aya pisan. Boa ebah. Pokokna mah 4 artikelnya. Baju kamonesan. Keluar bareng tahun baru ayeuna pokokna baru da kamonesan nya termasuk sia eta tah. Nah etanya kudu make baju anyar. Tongerakeun atuh tahun baru anjir. Bener tuh. Oh tuh ngali gogoh kieu. Ini kali tukang nu ieu. Tukang. Weh, harudang yo. Salah cekat kerenyang koneng. Kenapa? Hah, bisa wae ya anjir ya. Buntut kasir. Urang mah teh habis pikir Brad ka awewe euy. Teu habis pikir kumaha. Depan urang teh kamari teh apelnya. Lain teh hayang dipangmawakeun roma kelapa cenah. Terus Urang teh saking ku cintana geuning nya. Pangmawakeun jeung kalarina ku urang teh Brad. Da salah keneh wae angger. Cilepeung saremo ieu ampun teuing. Lebay sia mah. Piraku sa depan eta teh roma kelapa teh biskuit mo. Kumaneh dipangmawakeun jeung karari. Daun kelapa nu garing. Heeh. Sia rek ngadurukna orang ngaduruk imahna itu parah saremo ieu ampun teuing. Ha bisa wae ieu anjir. Kararas jebug ya. Lamun dikeluarkeun duit pesangona sabaraha nya cairna? Paralila biasana mah bisa minggu ge sok cair biasana mah. Si Amang keluar deh. Henteu, Saha atuh? bibi. Ai bibi gawe di mana? Jeung keluar sagala pan gawe ge henteu. Tadi kalau tina grup WA. Keluarkeun dina grup WA cenah ieu ngaharepkeun pesangon cenah. Anjir parah euy aing serempag deui wae anjir. Heeh, pokona lamun cair engke ek ditraktiran age. Hayang naon ge sok lah. No. Brad, geus meuli goreng-goreng di bae na Brad. Goreng-goreng naon ieu teh? Eta gorengan Bala-bala. nya Gitu. Brad. Heeh. Nah si bos ajat anjir nyuguhan era anjing ngal ka dieu teh disuguhan. Eta unggal sore Brad. Panunggal sore ka dieu lagi kumaha di? Ulah dihanakeun teuing Brad. Nah, Angger bae Brad. Bahaya eta teh Brad. Jadi penyakit. heeh. Heeh, ayo ngapoe teuing jadi penyakit. Kolesterolin. Lain Brad. Anu bahaya mah lain kolesterol. Naon tuh? Eta penyakit goreng sangka geuning Brad. Jeung goreng hate. Caprak anjing saroceng gitu. Gimana? Coba Brad. Ari kaseringan teuing mah kumunggah sore Brad. Ngaruksak sia, ngaruksak mata malah mah Brad. Ngaruksak mata naon ieu teh teh, mani teu nyambung wae maneh saroceng.
tarisok Brad ngaruksak mata pencaharian Brad. Bukan aing nawan anjing. Beak duit tuh gitu. Ngomong anjir ngerusak mata pencarian cenah anjir. Hah bisa wae ya anjir tok kecang ya. Malik penial tos belum. Brad, nya dia tamun aya katumbiri Brad. Sok aya 7 putri nu marandi Brad. Oh, cuk carita zaman baheula mah kitu. Ngan meureun eta kari genepnya Brad. Moal milu kabeh Brad. Nah bisa kitu anjir. Pan 7 caritana oge. Meureun putri malu nama moal milu Brad. Anjing saroceng ieu. Ya putri malu mah henteu abus karena katumiri, karena putri katumiri henteu ceng. Ya putri malu mah eta asupna karena sabangsaning jukut riwet. Ya teu. Geus ngariwet deui wae ya otakna si Aceng anjing. Parah. Please ceng. Tong ngariwet wae atuh si teh. Bi, jeung duit kira Bi, keboga Bi yang shopping. Sabaraha dijul? Lamun 300 cukup tuh. 100 mah cukup Bi. Sinarian bibi meni bager mere nginjem. Udah bibi oge awewe atuh ngarasakeun Jul. Wajar mulanya aweh yang shopping nya. Kumaha mun minta pangingkeun candi tau parahunya. Nya atuh mun pahayang panyieun parahu mana si Tumang berarti. Si Tumang. Sang Kuriang meureun. Si Tumang mana bapana? Nya mana pantesna oge jadi si Tumang lain Sang Kuriang. Pira ku Sang Kuriang rabig siga kitu. Lain berat. Bebah kemana aja? Teuing pugu A. Hese itu tau mah. Meni panjang huntu ieu aja. Nya. Arek ge diomongkeun ieu. Kunaon dia tak leungeun dikeresekan? Ukunan naon A? Lain curiga bodog nya. Nya. Bodog meureun. Sembarang di mulu siga kieu budug cenah. Make jam anyar anjir bi aing. Aya kemajuan. Ameh naon dikeresekan eta jam? Meh naon? Ya Brad. Waktu itu teh berharga. Mantakna dikeresekan. Wah, Jepok batur. pinter si Mang Asep mah. Pinter cenah. Karempak dua anak ge. Bi, apal film Superman teu? Apa kumaha kitu Jay? Eta kunaon nya? Dina bajuna geuning aya huruf esan. Nu lamun huruf L tawa emang gede teuing. Atuh kudu dipotong meureun nya, Bi. Tadi tuh kebinok atem. Jul, ayo mana masih kan henengan pagawean? Masih aya di Bi. Aya tuh. Gawe naon? Eta di pabrik sarung. Pabrik sarung. Sarung gajah duduk nunggu tenar teh nih. Bagian naon gawena? Mana bagian ngaduk-diukeun gajah. Kumaha carana ngadiukeun gajah? Tadi bedolan heula buntutna kabeh. Tumeureun urang kadiukan gepeng. Model